Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari sadaya puji lillahi eta kagungan Allah Rabbil alamin anu ngurus sadaya alam. Wa ashhadu sareng abdi nyakseni alla ilaha kana sanyana teu aya deui pangeran nu wajib disembah illallahu kajabi Allah wahdahu bari nanyalira Allah la syarika teu aya nu ngarencangan lahu ka Allah wa ashhadu sareng nyakseni abdi anna Muhammadan kana sayaktosna ari Muhammad abduhu eta hamba Allah wa rasuluhu sareng utusanana sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi sareng moga tetep sholawat sareng salam ka kulawargana wa sahbihi sareng sahabatna wa tabi'ina sareng para pengikutna. Amma ba'du, adapun ari sabadana maca bismillah alhamdulillah sareng sholawat ka Nabi Muhammad. Fahadha maka hari ieu kitab juz'un eta bagian latifun anu leutik anu halus yassarahu muga ngagampilkeun kana eta juz'un saha Allahu ta'ala Allah ta'ala fima dina perkara yajibu anu wajib naon ta'allumuhu mempelajarinya wa ta'limuhu sareng ngajarkeunana wal amalu sareng ngamalkeun bihi kana eta juz'un latif lil khasi pikeun sakumna alam wal ammi sareng anu bodoh wal wajibu sareng ari nu disebat wajib ma eta perkara wa ada anu tos ngajangjikeun saha Allahu Allah fa'ilahu kanu midamelna bisawabi ku pahala wa tawa'ada sareng tos ngancam Allah tarikahu kanu ninggalkeunana bil iqabi ku siksaan wa sammaituhu sareng merengaran kaula kana eta juz'un latif sulamat taufiqi
ila mahabbatillahi alat tahqiq. Karena sulam taufik mika cinta Allah secara benar. Taya minangka muqaddimah dina kitab Sulamut Taufiq dikawitan ku bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sadaya puji kagungan Allah anu ngurus sadaya alam. Jadi sadaya alam diurusna ku saha? Ku Allah. Sabab memang Allah anu nyiptakeunana, anu ngurusna oge, sareng anu mariogikeun sagala rupi kebutuhan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sareng abdi nyaksani bahwa teu aya deui pangeran anu wajib disembah kajabi Allah wungkul. Allah nyalira wungkul, teu aya nu ngarencangan ka anjeunna. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Sareng abdi ge nyaksani bahwa Muhammad adalah hambana sareng utusanana sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah maparin rahmat sareng kasalametan kanjeuna oge ka kulawargana, sahabatna sareng para pengikutna. Taya aya dua kalimat syahadatut tauhidnya. Kahiji syahadatut tauhid, kadua syahadat rasul. Tuh. Nu matak disebutna dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat. Jadi aya dua syahadat teh. Anu kahiji kalimat syahadatut tauhid nyaeta asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Anu kadua syahadat rasul wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Adapun sabada maca bismillah alhamdulillah dua kalimat syahadat sareng sholawat salam ka Kangjeng Nabi oge ka kulawargana sahabat sareng para pengikutna. Tahadza juz'un latifun yassarahullahu ta'ala bima yajibu ta'allumuhu wa ta'limuhu wal amalu lil khasi wal am. Ieu mangrupikeun hiji bahagian kitab anu kecil, kitab nama tapi isina masalah resnanya mundal. Mudah-mudahan Allah maparin kemudahan dina hal perkara anu wajib di pelajarina sareng ngajarna oge ngamalkeunana ka sadayana alam nyakitu deui atuh kanu bodoh anu can apal kitu nya, anu can apal. Mudah-mudahan Allah ngagampilkeun dipelajarina sareng ngajarkeunana oge ngamalkeunana. Baik kanggo anu khusus atanapi oge anu bersifat umum. Tapi di dieu mah diartoskeun lil khas teh al alamin sareng al am diartikeun al jahil. Sehingga anu tos apal meureun ngajarkeun gitu, anu can apal mah berarti naon? Nah, diajar gitu. Salajengna wal wajibu ma wa'adallahu fa'ilahu bisawab
wa tawa'ada tarikahu bil iqab. Ari nu disebat wajib teh nyaeta sesuatu anu tos dijanjikeun ku Allah pikeun anu ngalakukeunana ku ganjaran. Jadi Allah ngajadikeun bakal maparin pahala ganjaran. Sareng Allah ge tos ngancam kanu ngantunkeunana ku siksaan. Jadi disebut wajib teh anu di ganjar dipahlai anu ngalakukeunana sareng anu di siksa pikeun anu ninggalkeunana. Wa sammaituhu sulamat taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq. Ieu juz'un latif teh dinamian sulamut taufiq. Ya sartina sulama jadi tarajenya. Ai taraje teh kanggo naik gitu. Naik. Sulamut taufiq. Nyaeta naik karena mahabbatillah. Karena rasa cinta ka Allah secara benar. Tayeta memang diharapkeun kitu itu. Si anu mempelajari teh tiasa naik karena mahabbatillah ala tahqiq. Rasa cinta ka Allah kalawan benar. As'alu abdi nyuhunkeun Allah ka Allah al-karim anu maha murah ayyaj'ala kana yen ngajadikeun Allah dzalika kana eta sulamut taufiq minhu di Allah Ta'ala walahu sareng karana Allah Ta'ala wa fihi sareng karana cinta ka Allah wa ilaihi sareng mung ka Allah wa mujiban sareng mudah-mudahan jadi sabab lil qurbi kana taqarrub wa zulfa sareng caket ladaihi munggu Allah dina poe kiamah wa yuwaffiqa sareng mudah-mudahan Allah maparin taufik man kajalma waqafa anu berusaha ningkat man alaihi kana eta juz'un latif lil amali pikeun ngamalkeunana bimuqtadahu sesuai sareng tuntutanana summa taraqi teras naik bit tawaddudi kana resep bin nawafili kana pasunatan liyahuza supaya kumpul naon hubbuhu rasa kacinta ka Allah wa walahu sareng pitulungna nya akhirna as'alullah ta'ala as'alullahal karim ayyaj'ala dzalika minhu walahu wa fihi wa ilaihi wa mujiban lil qurbi wa zulfa ladai. Kaula nyuhunkeun ka Allah anu maha murah
anu maha dermawan ngajantenkeun ieu juz'un latif teh kitab teh nyaeta ti Allah Ta'ala. Da emang sagala rupa ti saha? Ti Allah itu. Teu aya nu luar ti Allah. Walahu sareng mudah-mudahan oge karena Allah gitu. Baik nu nyusuna atanapi nu mempelajarian tapi nu ngajarkeun anak. Jadi mudah-mudahan tiasa lillahi ta'ala. Wa fihi sareng mudah-mudahan di aya dina jalan Allah Ta'ala. Sareng mung ka Allah wungkul saurna teh. Satu harapan. Sareng oge mudah-mudahan janten sabab kana tiasa nyaketkeun diri ka Allah kang bakal engke di mana? Di yaumul kiamah. Tuh. Mudah-mudahan Allah ge maparin taufik ka jalmi anu ngamaksad naik ngamaksad naon? Ngamaksad naik nyaeta ngamalkeun ieu isi kitab sesuai sareng tuntutanana. Nya akhirna jadi naik karena rasa cinta resep karena ngalakukeun pasunatan sehingga diharapkeun kumpul rasa kacinta sareng harapan pitulung Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.